Wah di dia mah biasa masuk loba di nu kieu teh. Geseh urangnya nyabaan teh eueuh. Biasa sok loba di dieu lapang ieu ditawakan teh ku urang. Lah, eueuh mending kana ka ditu. Hei, ayo maneh hayu tuluy matol mau nempo Gunung Batu. Nangan man, iya urang teh nangan masinis. Hah? Nangan masinis urang sok ngalaan masinis cenah mah urang. Manya eta supir kareta sok jalan. Kamari mah urang ka stasiun, loba di stasiun mah. Naon? Masinis. Nya heueuh da atuh sok atuh jurusan nu ka Surabaya jeung nu ka Bandung Urang eta mah. kamari nang 20. Tewakane ku urang lah masinis ku urang. Nah, ai keur parere jalanna. Ina keur pere, bat eueuh prena nu kitu mah. Ulah sok ngalieukeun jama mah kana teh da euy. Nah ngalieukeun kumaha? Masinis ditewakan mah atuh saha nu jalan kareta? Nah atuh kan urusan kareta mah kareta, nah da urang mah teu ngaganggu. Kapan cenah eta kanyat 20 ditewak? Pan urang mah da budak sok resepkeun. Pak Asep Suryana atuh ditewak anu. Tuh diasup-asupkeun kana kurung. Pak Asep Suryana masinis. Nah Pak Asep Suryana. Saha tuh? Kang Eyer Yadi. Masinis. Eyer Yadi. Bet hanteu ieu mah masinis. Naon si ai masinis? Teu nyaho. Masinis mah anu panti supir kareta. Supir kareta. Bener maneh ai masinis. Ya na teu kawa telepon sok loba ribulit mah komo aleunt truk. Kapinis eta. Hah? Kapinis. Kapinis. Manuk. Oh. Lah itu kalah uau ngalirkeun jaman di dinya mah. Ai sugan urang mesti teh masinis. Masinis mah supir kareta lobasan ngalieurkeun bulan puasa kieu sakieu keur. Jadi eta mah manu kapinis. Ojek tangan tanah Gunung Batu di dinya. Di mana? Di ditu. Lah, mau teh mending balik. Lah.